Alhamdulillahnya urang masih keneh dina sasih anu diagungkeun nyatana kelahiranana junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aturan atuh ka sadayananya warga desa Sukaharja terutama wabil khusus ka Bapak Kades Sukaharja, Bapak Kades Ayep, Bapak Ustadz Usman, Bapak Ustadz Burhan, Bapak Ustadz Harun, ya Bapak Ustadz Yana, deh sadayana we nya Ustadz Rahmat ayahnya simpenan mangga. Oge kasadayana warga desa Sukamulya dah siang sana sabulureunana nya. Oge kasadayana para penonton di mana wae ayana. Ayo urang ngahariring. Alah, iya Kang Udi. Nikmat kacida Bari ngibing kana teh ya. Bari ngibing. Sok sanajan gitu da urang teh beunanya ngahormat gitu tah. Ngawilujengkeun kana kalahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu Hamdan. Hamdan lirabbil alamin. Allahu Rahman wa Rahim. Qad qaraba fathul mubin. Innahu was-sami'ul alim. Puji kagungan pangeran nu maha welas tur hemat. Gusti mangkamu kapura bagja ya Allah Rabbi mentena maha kuningan. Sholawat sholawatan barokah barokatan ala Muhammad Rasuli wa ala ali wa sahbi. Salam sinareng sholawat moga netes ka Muhammad natrat ka para karabat para ahli jeung sahabat. Alah kumande arageun ieu nya Budi Biasa. terus ras jara rawuh padinengan Asa sararedih Kang. oh nyatana kitu lah. Hamdan lirabbil alamin. Allahu Rahman wa Rahim.
qad qaraba fathul mubin innahu was-sami'ul alim. Puji kagungan Pangeran Nu Maha Welas tur hemat. Gusti mangkamu kapura bagja ya Allah ya Rabbi mantena maha kuningan salawatan barokatan ala Muhammad Rasulih wa ala ali wa sahbihi. Salam sinareng sholawat moga netes ka Muhammad natrat ka para karabat para ahli jeung sahabat. Allah ngatur nuhun kasadayana Bisa Budi ulang. urang nyuhunkeun ieu subscribe kasadayana para penonton nyuhunkeun dukunganana kangge channel ieu Pujaran Jagat Rasa. Nyatana aku like, subscribe, sareng share gitu nya. Supados ayeuna channel YouTube Pujaran Jagat Rasa tiasa berkembang. Amin ya Allah ya rabbal alamin.